Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra anu toleh mikareueus tur mikasono dongeng Sunda nyanggakeun pidangan carpon majalah Mangle Yasana Simkuring dina judul Janji Langit. Wilujeng ngadangukeun. Leungeun masih pakupis di dapur, ngeuretan bawang beureum, tomat jeung cabe hejo. Waktu karasa aya nu nangkep ti tukangeun, ret meueusan ka nu nangkep pageuh. Sirahna nyuksruk kana punduk, meh wae kuring ti jongjolong, besok ge hampir murag. Cicing atuh ulah ngaganggu. Cekeng leungeun kuring pakupis ngalesotkeun tangkeupanana nu beuki pageuh. Tapi Papa sono pokna. Leungeunna nu hiji deui mapai kana beuheung, tuluy pindah kana sirah. Ngusapan kuring nunda peso digigireun talenan. Isi katingali ku barudak. Kuring ngagarendang. Teu matak helok salaki mah. Teu payak tepung poe Minggu, rengkak paripolahna teh kawas nuker oleng pangantenan. Tapi pamirengse popolah rencangan papahnya cenah. Kuring unggek tangkeupanana lesot. Kuring ge tuluy ngahanca pagawean di dapur. Popolah keur dalahar opatan. Teu kungsi sajam geus rengse. Masih tabuh 11. Barudak duanana keur jarongjon jeung laptopna sewang-sewangan di kamar nu beda. Sanggeus kukumbah leungeun, sup kuring asup ka kamar. Salaki keur gegelehean bari maca buku bisnis. Kuring diuk dina sisi pangsarean. Salaki ngagurinjal, hudang tuluy ngadeuketan, neuteup kuring kawas anyar tepung. Kuring mesem. Mama beuki geulis wae. Pokna bari nyawel gado. Bosen aya deui nu sanes. Ceuk kuring rada ngadilak. Paraosan papah ka mamah teu robih ti kapungkur dugi ka ayeuna. Cenah kuring nyerenge. Naon deui? Papah alim kaleungitan mama. Cenah bari tuluy ngarangkul. Aya sababaraha menit kuring dina kekeupanana. Kekeupanana nu teu robah ti baheula. Ti mimiti kuring jadi pamajikanana. Kekeupan nu pinuh ku asih, nyaah jeung deudeuh. Papah cinta pisan ka mama. Kuring ngarenghap laun. Sami. HP dina luhur meja rias miriling. Kuring nangtung gap kana HP. Ngawangkong sakedeung. Reunian minggon payun. Biasa sobat kuliah. Ceuk kuring bari tuluy nunda HP. Papa wios ngiring. Diulahkeun ke da sok maksa. Ceuk kuring bari ngadilak. Urang tuang yuk pa. Salaki unggeh tuluy cengkat. Papa ka kamar barudak heula nya. Kuring unggek bareng jeung sora HP nu niriling deui. Nu nelepon masih jalma nu tadi, si Imot.
Mangsa keur kuliah mah teu deukeut, teu dalit. Tapi saprek 5 tahun ka tukang diparengkeun tepung deui ku sosmed. Kiwari jadi sobat dalit kuring. Si Imot ngomat-ngomatan sangkan kuring ulah nepi ka teu datang. Saperti biasa, ajakan salaki cenah. Komo cenah kuring mah loba agulkeuneun. Agulkeuneun naon tanya kuring. Bisa kuliah deui. Boga cekal gawe nu lumayan, salaki karirna keur naek. Boga imah gede, mobil weuteuh diharasi, budak balager tur palinter. Kitu pokna. Kuring ngaheheh dikitukeun teh. Keur kuring biasa wae ah. Ari dunya barana mah beunang di ala. Ngan pedah rumasa kahirupan kuring bagja. Mibanda salaki saperti bapana barudak. Gandang, pinter, bager, satia, nyaah jeung sagala rupa nu patali jeung kaalusan aya dina diri salaki kuring. Hayu atuh barudak tos ngarantosan tuh. Teu kanyahoan salaki nyingraikeun hordeng pantok kamar. Kuring mere isarah sangkan salaki ngadagoan sakedeung deui. Si Imot ngomat-ngomatan deui, kade kuring jeung salaki ulah nepi ka teu datang. Nya, ceuk kuring, meuni bawel. Imot nyirihil dikitukeun teh. Soalna aya saurang nu teu disangka-sangka bakal datang cenah. Kuring kerung. Imot negeskeun, Wini pohara miharpa amprok jeung kuring. Kapirengna lir sora dordar gelap tengah poe ereng-erengan. Bumi ge karasa rek rugrug. Dada kuring ratu. Satekah polah nyumputkeun hareupeun salaki. Dahar teu mirasa padahal samemehna geus dicipta-cipta baris nikmat. Barang dahar babarengan jeung jalma-jalma nu dipicinta. Kunaon mama bangun teu berag? Salakina teu. Teu raraos. Kuring gideung. Mulas imut bari api-api meresan majalah-majalah nu pabalatak luhureun karpet di rohangan pabukon. Mamah teh capek teuing. Cek salaki bari ngadeuketan, mantuan nyokotan majalah, tuluy dibereskeun kana rak buku. Saena urang gaduh rencang deui atuh nya. Pokna salaki. Sirah kuring gideung. Mangsa barudak leutik mah nya boga lanjang di imah nepi ka 2na malah. Nu saurang bagian ngasuh, nu saurang deui purah migawe pagawean imah. Tapi nincak budak nu cikal asup SMA, kuring leuwih milih migawe sakabeh pagawean ku kuring sorangan, najan kuring boga gawe. Hadena salaki ge sok mantuan, tapi leuwih resep kitu dipigawe babarengan tibatan ku batur. Katambah budak nu 2 ge ari lain waktu sakola mah geus biasa marantuan. Moal apa? Tak kedah, ceuk kuring bari ngaleos. Ngajugjug buruan tukang, nyebor kembang pas sore. Pikiran mah ngaran cabang. Lalakon leuwih ti 20 tahun ka tukang narembongan. Atra dina sawangan, sok padahal geus di ruang leuwih ti 20 tahun. Geus di ruang leuwih ti 20 tahun. Ayeuna ting kolebat deui. Wini rek meeting di dieu salila saminggunya menang teu. Sora Wini kadengena pikarunyaeun harita teh. Kuring teu wakan nembal sarua sala. Ari Maya mah pinter, getol deui, sedang ari Wini. Ceuk Wini bari seri maur. Apaan? Maya ge apa? Kumaha Wini? Kuring keong.
Cindekna Winnie meting saminggu salila ujian akhir semester meh bisa diajar ku kuring. Diajar babarengan merendah kuring ge teu rumasa. Pang bisa na. Lain kuring jual mahal, lain kuring degig. Kudu nama atoh nu aya boga batur percaya ka kuring. Tapi pasu alanana lantaran jalmana Winnie salila satahun kungsi jadi batur sakamar. Sobat dalit nurutkeun batur nu ngabandungan, tapi pikeun kuring henteu. Nah bisa disebut sobat lamun Winnie sok hayang deket jeung lalaki nu deket atau kungsi deket jeung kuring. Dendi urut bebereh kuring mangsa SMA kaparengan nganjang ka kontrakan alasan silaturahmi. Tepung jeung Winnie teu lila maranehanana jadi kabogoh di satu kangen kuring. Nu kadua mangsa kuring ngarangkep deui jeung urut bebereh mangsa SMP ngaranna Andri nu kasep tur pikareseupeun mojang tanpa sakanyaho kuring remen diteleponan ka imahna ku Winnie tur Andrina ngaladenan deui. Nya sok kumaha Winnie we sabetahna di dieu, tembal kuring laju ngaleos ninggalkeun Winnie sorangan di jero kamar kos kuring di Jatinangor. Tuluy nongkrong hareupeun kamar sejen dina tepas bari ngawangkong jeung kabogo Henry batur sarua kos di dinya. Santi kosna di Pondok Arci. Kuring boga kawawuhan di dinya ngaranna Bang Yus urang Lampung tur geus aya 4 bulan tetepung sapre kuring pindah kosan tinu ti heula. Dasar kudu ngalalakon banguna Santi nyarita ka Ius burit harita Pak Amprok jeung kuring da bada Isa Yus langsung norojol geura. Kuring amitan keluar sakedeung rek motokopi teu sabar halila teu. Tapi antara Winnie jeung Yus boga lolongkrang padu duaan tur pasini janji rek Pak Amprok di tempat sejen. Kuring mah teu wakanyaho. Nu aya dina pikiran Yus masih miharep kuring. Nya Yus kungsi wakca ka kuring yen manehna neundeun hate ka kuring. Rengkak paripolahna karasa eta ge. Kuring teu ngabobodo perasaan sorangan saenyana najan manehna jeung kuring beda basa, beda keyakinan, beda suku, hate kuring micam-cam beurang jeung peuting. Tapi perasaan eta satekah polah ditatahan. Kuring hayang daria nyiar pangarti. Kuring embung nguciwakeun kadua kolot. Loba mahasiswi nu gagal di tengah jalan alatan kagembang ku virus nu ngaranna cinta. Burit harita teuing ku teu bisa nadah ka sono kuring ka Ius. Kuring hayang pisan Pak Amprok ku hese pisan dipapalerkeun. Geuning kuring teh nya-nya asih ka manehna. Bari api-api rek nganjang ka Santi kasampak teh Winnie keur aya di kamar Ius. Maranehanana antukna wakca aya hubungan. Hate kuring rengat sapada harita. Tapi kuring kudu mampu nahan kapeurih hate. Saha nu salah? Kuring nu geus jual mahal ka Ius atawa ayana Winnie? Mang bulan-bulan kuring teu patanya jeung Winnie najan aya di rohangan nu sarua. Nepi ka hiji mangsa Winnie nepungan kuring ngaguk-guk kanyanyerian. Ceunah Yus nitah ngagugurkeun kandunganana. Teu lila Yus tarararatan sanggeus rengse di wisuda. Bibir kuring ukur balem. Teu kungsi lila Winnie tara kuliah las pelang teu asup-asup deui nepi ka kuring di wisuda. Kuring teu kungsi ngadenge beja deui ngeunaan Winnie salian Winnie nu jadi bager sanggeus kawin jeung urang Garut bandar kulit domba.
Kuring rengse kuliah ngagandong titel sarjana tur nilai cum laude. Teu hese nyiar gawe di hiji pausahaan asing di Jakarta. Kuring paamprok jeung ius. Lamun menang milih, saumur hirup kuring teu hayang paamprok. Tapi janji langit manehna mampu ngarugrugkeun pamadegan kuring. Janji bari satia salawasna disaksian ku langit. Kaperih jeung kakuciwa narungtutan maroplokan kasimbahan ku kanyaahna salila jadi salaki kuring. Mama cek salaki bangun rewas ngagebah lamunan kuring. Leungeunna kat mareuman kerancai nu ngocor ngaliwatan selang nu dipake nyebor kembang. Kuring ngareret lalaki nu tuluy ngadeukeutan neuteup antep kuring. Sorot panonna deundeun ka hariwang nu pohara. Mamah teh kunaon? Kuring teu mampu nadah jeroeun dada nu motah. Kuring sieun kalenggitan manehna. Lalaki nu geus 20 tahun marangan hirup nu ikhlas ngaroba basa tradisi malah kayakinan. Papa tewasa sirah nyuuh dina dada nu sembada si panon teu kampah murubut maseuhan ka mejana. Papa ulangan ngantunkeun mama. Ulah kagungan emutan kadinya gelis. Salaki ngusapan bu kuring. Emut janji papa, janji nu disaksian ku langit. Janji langit. Cenah Daria Naker. Dina poe Minggu tabuh salapan isuk-isuk. Cios reunian teh mah? Tanya salaki bari nunda cangkir eusi cikopi luhur meja. Gek manehna diuk gigireun. Sirah kuring gideung. Moal apa? Naha? Salaki tuluy ngareret. Kuring mesem. Kuring resep mun mireng salaki nyarita. Lentongna geus hese dibedakeun jeung urang Sunda pituin. Ku kitu nama salila rumah tangga dudumuk di Tatar Pasundan di Bandung. Pokna padahal papa ge resep ngempal sareng sobat-sobat kuliah mamah zaman kapungkur. Cenah HP ngageter. Aya WhatsApp asup. Dada kuring ratu. Moal salah nu mere nomor kontak kuring tantu si imot. Laju ditengetan eusina. Mai, please datangnya ka reunian. Wini hayang tepung. Loba murek dicaritakeun ka Maya. Ayeuna Wini teh hirup nyorangan, Mai. Hirup Wini saenyana frustasi. Saprek dihianatan ku sius. Mun manggih, mun panggih, mun paamprok, congok jeung jelema sia. Ku Wini mah Mai, sius rek dipateni. Gitu ungkarana. Kuring nadah nu ngaguruh dina jeroan dada. HP dipareuman. Red kasalaki nu jongjon keur nyuruput cikopi. Gusti, abdi neda kulawargi abdi di tayungan. Cililin 3 Juli 2017. Jag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.